Tah, gening bah sobir. Mangga teras kalebet bah. Ceuk saurang lelaki ngabagiakeun. Di jero rohang ngarogrog awewe lalaki budak leutik ronghok tina kacanako. Bah Sobir ngalacat nu ngarogrog nyengled mere jalan. Breh katingali budak lalaki kumeuheur keur direjeng ku opatan beulah leungeun kenca katuhu sarua lebah sukueun ge nu ngarejeng teu eureun-eureun babacaan sabisa-bisana. Sababaraha urang keur ngajampe cai dina gelas. Sadar Jang, sadar istighfar. Teu kabayang mun ngajampe 10 urang berarti 10 gelas. 10 gelas diinumkeun piraku we teu kakabueun. Jang Oding gegereman burial buncelik bari guguring jalan. Meureun dasar-dasarna basa lemes mah ngagerem. Dedemit jurig nyiriwuri setan siluman marakayangan geura nyingkah sia. Bari nage beda alam, beda ciciptaan, nabat sasab nyarumah kana waruga manusa. Nu ngarejeng teu reureuh baceprot demi ari si Abah Sobir ngajanteng sajongjongan nelak-nelak imut pisan. Aing lain nyarumah deuleu ngahaja dek mawa si Oding kajurungan kudunungan. Kek teu gugur teu angin jug dek mawa anak aing teu linglung mah sia teh jurig. Mang Utai bapakna Jang Oding kekerot bubuhan loba batur mungguhing ari punduk mah geus ngajuid banding ku seber. Cikan tong dicarakelan bae lesotkeun we. Bah Sobir kakarak nyuara katayap nyampeurkeun. Moal nanaon bah? Kang Momo nyelengkeung cekelalana ngendorang. Moal insyaallah. Nanaonan sia dek pipiluan sagala kana urusan aing. Jang Oding mencereng ke Bah Sobir kituna bari ender-enderan. Ieu kolot kahot urang lembur gede telemek ayem we. Julkeun we. Pokna deui bareng jeung lalesot panyekel Jang Oding ngagurubug laju diuk ngarengkebeng. Nu opatan ngaburiak katukangan Bah Sobir. Geus waktuna aing indit mawa si Oding jagrageuneun kadunungan aing. Cenah sora berat dikakeungeun turu matak kukurayeun. Jung cengkat Bah Sobir gentak ngeupeulkeun leungeun katuhu. Mangkelanan. Cenah nyentak bruk Jang Oding ngarumpuyuk laju kosehan jeung panas-panasan. Nu ngariung cing derengdeng sapang bisana sewang-sewangan. Padungdengan ragot antara Bah Sobir rejeng lemes nu ngancik dina waruga Jang Oding. Teu kabeh bisa kaboker ngantungtungna Bah Sobir ngancam ditempas ancaman deui. Mun teu dibejakeun si A si B na anu ngajurungan sia tong ngarep-ngarep sia bisa mantau ke alam sia. Mun aing dibarengkos kieu hartina ieu budak deuk sina modarnya. Mangsa bodoh deuleu. Pira jelema saese uing mah moal openan. Hiji gue rek dijieun anak kukut ku sia mah. Anak koceak teh. Mun henteu mah sa RT ngadenge kabeh. Memeh ngaguprak nompokeun harewos kana cili Bah Sobir. Beurangna karaka nyahoan Jang Oding cenah nimu duit segepok.
Lebah pisan jalan ngolecer wewengkon Citarik. Duitna dibuntel lawan bodas dihijikeun jeung sasajen kayaning rujakeun jeung sepaheun. 2 poe 2 peuting teu empes-empes ana sadar jug owah teu puguh. Sareatna Basobir ti lembur gede. Jang Oding kajait dina Rajapati Demit usung esangna Idazil laknatullah. Keun bae Sujang tong didenge ocehan jalma-jalma sirik mah. Da kitu di lembur urang mah teu kaop ningali tetangga aya kamajuan ngaradon usil. Munjung mah miara tuyul mah teu bartaheun ningali nu maju. Sabalikna sok arato mun tetangga namru. Makaya ngecebrek sorangan. Dina hiji poe ngelalemu pangdoni anak lalakina anu keur meujeuhna nanjung. Di sapra kajadian aya budak lalaki nimu duit di parapatan Jalan Citarik ngaran Jajang Sutingong jadi catur salembur. Ari makaya nya urang Sumbersari indungna Jajang Sutingong. Lanceuk awewena boga salaki orang Majasetra. Rezekina buburingkalan. Teu ngimbang kana lakon pangupajiwana. Pantes pada naksir teu beres teh. Pira dagang bea leulitikan sapoena tara beak saperapat kintal. Teu mangkuk tataunan bet kabual meuli jongko di pasar Ciparai. Malah bari ngabandar sagala. Kaceluk kulandian juragan menel. Lubak libuk dilebak teu kacabak dipongpok teu kalebok. Kuno pesen pada napuk. Ngeladangan tangkabuk bek. Aman hapuk sudah habek. Sagulak sagilek jadi sakibek. Patulayah truk dolak rijeng mobil bak. Motor ge kabebek-bebek. Gepokan duit kencring sabubuk-bubuk. Pabuburit katembong. Lanceuk Jang Oding ngagidik bangun rusuh. Ku tetanggana pada nelah Kang Dumon tukang mean mesin kompa. Basasuh pisan kana terminal pada nanya, Dek ka mana Kang? Dek ulin we aya perlu ka lembur gede. Kitu pokna ponok. Basa gujrud di pasar aya nu maot. Hare-hare we ukur innalillahi. Kelacat we kana angkot jurusan Ciparai Tegaluar. Nepi teh kanu dijugjug jug ditalek kudu boga imah. Kumaha tuang rayi teh teu kateterasan. Sae alhamdulillah dugi ka ayeuna ge sehat walafiat. Kang Dumon nembalan bari pepeta kawantu cita-cita hayang jadi mubalig teu tinekanan. Laju pupulih ngabrakeun unek-unek anu dikemu satu tas kajadian kasarumahanna Jang Oding adina. Ari daek mah nungguan tepi ka tengah peuting. Ceuk pribumi anu tayalian Abah Sobir. Kang Dumon giat sayaga. Panceg jam 1 peuting dig-dig ditungtun ka pangkeng tukang. Didiukeun dina amparan lawan bodas. Pek narik napas sakuatna engke palebah ngaburakeunana langsung meremkeun panonnya. Papatah Bah Sobir ka Kang Dumon. Kang Dumon ungeuk reketek hep napas ditarik laju ditahan tangka tiba bregeg. Hah we diburakeun asa leumpang mapai jalan lenyed. Geula saban leye bet sada anu humarurung tandani nyeri pisan. Teu lila antarana ngajelengeng sora anu nitah beunta anabrai jugok di hiji tegalan. Kang Dumon rungah ringeuh ka mana jeung kumaha nya pipetaeun. Najan kitu suku mah teu buru ngalengkah sakaparan-paran. Alam sabudeurna teuing kunegla, mana wetan mana kulon ka teuing, teuing beurang deui teuing peuting,
haleungheum mangsa sareupna ngalayung. Sanggeus aprak-aprakan gok ka hiji pakampungan, lumayan asa teu keueung teuing, taksiran bakal nimu batur ludeung. Guk-gok rejeng jelema teuing ku taya anu pangangguran nyalse, nu ngagusur roda badag, nu mumundak jubleg batu, nu kawas kuda narik padati bari dicepretan, anu muter-muter gintiran, nu ngadon nutu lisung teu eureun-eureun. Malahan aya ibu-ibu anu jiga wawuheun pisan, kalah kacalawak da awakna ramoh poe ngakod ngais orok lalintuh. Kang Dumon eta teh? Ujug-ujug aya nu lumengis, barang red, mimitina mah asa teu wawuh. Dalah ku ditelek-telek, horeng Kang Sudarna, lanceuk beteungna Jajang Sutingong. Minantu makayah, urang Sumbersari. Nah bet aya di dieu, pan Banar Beas pangjagona. Teu ieu tetelepek, nu sidik mah manehna teh kacida pikawatireunana, malah tuluy digiringkeun ka terowongan nu pikagilaeun. Jiga careham naon mah. Bejakeun ka adik-adik kuring, cukup sakuringeun we lakon hirup model kieu teh. Tong sok kabita kumoronyoy dunya nu wungkul macikeun. Pokna melas melis satuluyna didurug-dug ka jero terowongan. Kang Dumon tangkang ngabidi-gidi, reup weh peureum, beunta-beunta masih dipangkeng Nabah Sobir. Basa balikna di jalan kaliwatan ngagarimung jalma-jalma cenah Banar Beas maot ka eurad tambang popoyan. Ras Kang Dumon kana pok-pokan Kang Sudarna, Nyeta kuring teh kapohoan, kuduna poe Sabtu teh ulah muka jongko, jadi we kateuhak. Pamirsa, mun sakitu anu biasa kapihatur kirang langkungna sim kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.